Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu pasal tentang pambatalan puasa. Nah, ieu dina kitab Sapinah dijelaskeun bahwa pembatalan puasa teh nya aya sababaraha hiji, ya betulu batal opo asaumu puasa. Yabdulu batal asaumu puasa. Kunaon batalna? Biridatin kahiji ku sabab murtad. Kahiji teh ku sabab naon? Murtad. Damun murtad otomatis batal puasana. Sedangkan urang kudu apal murtad teh sabriji aya 3. Hiji murtad i'tikad, 2 murtad pagawean, 3 murtad ucapan. Murtad teh sabriji cenah? 3. Hiji murtad i'tikad, 2 murtad pagawean, 3 murtad ucapannya. Jelas nama pembahasan murtad dina Sulam Topek. Terus anu kadua anu mantap ngabatalkeun kana puasa teh naon? Head mah eta pilunsanya khusus di awewe. Head mah lalaki mah moal head. Tah ku ayana head di awewe eta ngabatalkeun kana puasa. Aduh beureum euy kaluar head, berarti batal puasana. Ya. Haram puasana ge mun head mah. Katilu di awewe keneh naon? Nipas. Ya. Katilu nipas. Jadi birid datin kahiji ku sabab murtad, 2 haidin kadua ku sabab haid, 2 nipasin jeung katiluna ku sabab nipas. Au wiladatin kaopatna ngalahirkeun. Tawa ku sabab ngalahirkeun alias ngajuru ya. Batal dah puasana nya dadan ngajuru. Lamun awewe mah nya ngan dadan mah ngaranna laki jadi moal ngajuru, paling ngajuruna di WC. Tama lain ngajuru eta lain eta mah nya. Awiladatin teh naon? Ngajur mah dia saha? Awewe kaluar orok. Ya, ari di WC mah lain kaluar orok lain. Eta mah teu batal ya. Terus kalima wajununin edan walau lahdotan sok sanajan edanna sakedeung. Edan. Jadi kerepekan ke puasa-puasa antang-antang jadi edan. Kitu nya ngaranna edan teh berarti meureunnan akalna ge leungit. Kitu nya berarti batal puasana. Wa bi igmain kagenepna ku sabab sakalor. Naon sakalor teh? Atawa ayan. Sakalor teh jujur ngaglepek we. Nya pingsan, hese digeuingkeun. Nya sakalor tah. Aya nu boga panyakit sakalor kitu nya. Tak batal puasana. Ku sabab bi igmain bahasa Arab mah. Bi igmain ku sabab sakalor atawa ayan. Wasakrin ta'adda bihi katujuhna ku sabab naon? Mabok nu dihaja nu ngakeun sakabeh beurang. Mabok dihaja mabok teh. Kitunya jadi weureu. Ima sakrin teh jadi kelenger. Nya ngadahar ku cubung atau naon ngahaja kitu nya. Jadi weh non mabok oho nya nepikeun ka meakeun nya. Jadi ieu mah mabokna mabok dihaja. Jadi meakeun sakabeh beurang. Nyaho-nyaho geus peuting we. Geuning peuting nya. Tadina geus ngadahar naon we ku cubung atau naon ngadahar ku cubung kan sok kitu nya. Pahit. Jadi naon ngaranna teh jadi mabok. Mah jadi eta mah mabokna mabok dihaja tah. Mabok ngahaja termasuk salah sahijina anu ngabatalkeun kana
puasa in goma jami'an nahar. Terus kadalapan naon ngabatalkeun puasa teh asup ain dunya kana jaob atawa bong-bolongan. Ain dunya misalkeun ana cai aya anu asup tah kana liang-liang anggota badan urang. Ceuli lah, irung lah, baham lah, nya liang tai lah. Tawa dakar lah nya aya nu asup. Nah, eta ngabatalkeun kana puasa gitu. Tawa mun teh mah permen asup kana baham, tah baham teh kan bolong. Kateleg ongkoh. Eta ngabatalkeun kana puasa. Jawab teh bahasa Arab artina bong-bolongan. Asup ain dunya kana jawab tegesna bong-bolongan. Kasalapan ngahaja utah. Aya embung utah ge di kocok-kocok we kitu nya. Oh, dikitekeun. Siti koro teh jadi we hayang ongkek. Hayang utah. Tadi jadi batal puasana. Jadi naon? Batal puasana. Dikitekeun we si sampurna. Nu ka 10 naon? Ka 10? Jima. Nah, jima mah Gimana? pertarungannya antara dakar lalaki jeung dakar awewe gitunya. Jadi aya gagang anu asup kana bong-bolongan awewe. Sarangkana eta disebutna jima. Batal puasana. Sabab aya anu asup ain dunya kana bong-bolongan. Naon? Jenis kelamin namanya. Naon deh tadi? Pertarungan sengit ya. Naon Pak? Mentara hayam jago jeung hayam betina teh mah silih udag geuningan gitu. Atawa domba jalu jeung domba bikang tim mananan gitu nya. Da meureunnan boga masing-masing senjata. Ari nu jaluna beureun boga senjata gitu nya, tornado. Nah awewena meureunnan boga sarangkana, kandangna. Mentak diudag-udag gitu. Teh disebutna jima, disebutna naon? Jima. Jadi jima teh aya gagang anu asup kana liang, kana sarangkana. Itu disebutna jima. Kumpul dua barang anu berbeda dihijikeun disebutna jima tajima teh ngabatalkeun puasa. Terus nu ka 11na non bijil mani ku sabab paantol jeung awewe make sahwat dihaja tur teu aya paksaan. Non ari mani teh aya geuningan urang sok digoreng nya eta nog hayam. Tak nog hayam teh eta cimani eta teh. Aya nu bodas jeung anu konengkan nya. Tah lamun nu koneng eta cai mani ayam betina. Lamun anu bodas eta cai mani ayam jantan. Nah, gitu. Mantakan cimani teh kitu nya lamun aya bijil tina naon ngaranna teh? Tina gagangna kelamin urang heug we kos nog gitu tah nya rupana teh bodas nya ngagesrot kaluarna teh kitunya jeung bau hanyir. Tapi suci teh eta teh mani disebutna nya eta teh disebutna naon? Mani, cai mani nya lamun diantep mah bakal jadi budak tanya mun dihijikeun mah asup kana rahim jadi we budak nya nog oge lamun teu didahar mah kan jadi hayam gitu nya tah eta teh mani. Lamun bijil mani di lalaki nek di awewe berarti batal puasana. Sok baca pembatalan puasa. Batal puasa ku sabab 11 perkara. Murtad, murtad, ikut. 2 murtad kafir. Hiji murtad gitu. Murtad teh aya 3. Hiji murtad. Itikad. 2 murtad. 3 murtad ucapan. 2
tilu Pas. opat Malaikat Lima. edan. 5 edan sanajan sakedeung. genep Sakolot ayan. tawa alias ayan 7 Mabok nginakeun sakabeh beurang 8 asup aen dunya kana jauh alias bong bolongan bolongan 8 maja utah 10 11 paantel jeung awewe make syahwat dihaja tur teu aya paksaan wallahu a'lam.